Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sinarang rerencangan sadaya di dieu bade nampilkeun hasil praktek drama Sunda anu judulna Lutung Kasarung. Kacaturkeun aya hiji karajaan anu makmur sataten di Jawa Barat anu dipimpin ku raja nu adil sareng bijaksana nyaeta Prabu Tapa Agung. Nitiswari kaagungan putri 7 istri hungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purba Endah, nu katilu Purba Dewata, nu kaopat Purwakanca, nu kalima Purba Manik, nu kagenep Purba Leuwi, jeung nu katujuh Purbasari. Tapi di karajaan ayeuna sesa 2 putri, nyaeta putri sulungna Purbararang sareng putri cikalna Purbasari. Karaos tos sepuh Prabu Tapa Agung bade tatapa di leuweung nu gegantos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teh nyaeta Purbasari lain Purbararang budak cikalna. Nitiswari. Nuhun Kakanda. Lantaran Kakanda tita sekolot, sanu bade molah nagara ieu teh? Kumaha lamun Purbasari? Kaputusan anu mutlak nyaeta Purbasari anu ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teh. Akhirna di karajaan ngaayakeun acara seserahan tahta. Para panggawa putri-putri sareng rakyat, supaya simkuring bade nguyuk daya molah nagara teh ka simkuring nyata Purbasari. Tapi Pak, Bapak tak adil. Tapi tingalikeun hiji mangsa kerajaan ieu bakal menang putuskan. Kusabab tengah lakukan nu sakuduna dilakukan. Putrina anu cikal Purbararang kacida ambekna ngerasa kalangkahan ku adina nyaeta Purbasari. Purbasari dicarekan bebeakan di boborehan saawak-awak jadi hideung. Gusti, kunaon ieu? Putri kunaon? Tidinya Purbasari diusir ti karajaan dipikeun ka leuweung. Kunaon Purbasari piraku ratu karajaan buruk rupa kieu. Lengser pikeun bae ka leuweung. Kunaon Gumarinda jiga nu teu ngeunah hati kitu? Kieu ambu abdi di dieu ngintan gaduh karwa sarupa jeung ambu. Jug teh akan nelapi jodoheun anu sarupa jeung ambu tapi ulah pitorojongan. Mangga anggo heula. Congkelek Gumarinda rubah jadi lutung anu katelah Lutung Kasarung. Kocak deui di nagara Pasir Batam Nitiswari ngersahkeun hayang daging lutung tuluy nitah aki panyumpit pikeun neangan lutung ka leuweung. Aki. Ayanan Ratu, Aki pangnewakeun lutung. mohon Ratu. Kamana lutung teh? Awo hiji-hijiatan capek kieu. Ieu Aki. Nah gening lutung bisa ngomong. Turun. Ampura Ratu, Aki teu tiasa nyuponan waktos nu tos disediakeun ku Ratu. Tenanaon Aki tos mawa lutung nu sagede kieuna. Geus datang mangsana dipencit lutung teh kacida linghasna. Tuluy eta lutung teh dipasrahkeun ka Purbararang. Lengser. Ya Putri, Anterkeun ieu si lutung ka si Purbasari. mohon Putri. Saenggeus kitu lutung dianterkeun ka Purbasari pikeun maturan manehna. Lutung Kasarung teu ngeunah ningal kaayaan Purbasari anu sangsara. Anjeunna nitah Purbasari keur tamas dina hiji tempat. Putri lamun putri hayang balik di tanah asal sok tamas di dieu. Aya rahayat laporan ka Purbararang. Nan anjeunna ningali Purbasari geus geulis deui. Tapi Purbararang teu percaya. Akhirna nitah lengser mapageun. Ratu, tadi abdi ningali si Purbasari entos geulis deui. Piraku si Purbasari geus geulis deui. Muhun Ratu, tadi abdi ningali keur nyalira. Lengser. Ayeuna Ratu. Najankeun si Purbasari teh geus geulis deui,
Cik pangneangkeun sakalian bawa ka dieu. Mohon Ratu. Saenggeus Purbasari aya deui di karajaan, Purbararang ambek ningali Purbasari geus geulis deui. Akhirna anjeunna hayang ngaayakeun sayembara lantaran sieun tahtana turun deui. Rakyat sadaya kusabab Purbasari geus geulis deui, tahta ieu kerajaan dicekel di Purbasari. Kitu Aki, sok tempo ayeuna si Purbasari geus boga pasangan encan. Sok ayakeun sayembara pakasep-kasep pasangan, kumpulkeun kabeh rahayat. Sina milih pasangan saha anu pangkasepna. Purbasari mawa pasanganna nyaeta si Lutung. Purbasari ngan bisa cicing rumah saeleh. Tuluy Lutung kasarung teh ngegedogkeun raksukanana pangkenek janggelek jadi Gumarinda. Teteh ieu pasangan abdi. Naon, Lutung? Kasep euy. Saenggeus rahayat ningali si Lutung robah jadi kasep, kabeh rahayat satujuh milih pasangan si Purbasari. Purbararang tetarima tuluy nitah si Indrajaya jang maehan si Lutung. Indrajaya, paehan tah si Lutung babarasu si Purbasari teh. Kun ku aing paehan. Dina akhirna Purbasari ngadeg jadi ratu di Pasir Batam, jadi non Wiswari Gumarinda. Purbararang jadi pangangon, Indrajaya dihukum jadi pangarit, negara Pasir Batam jadi maju lantaran dicekal ku Purbasari.